Al-Quran Surah Al-Baqarah dari ayat 114 sampai ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha Al-Quran Surah Al-Baqarah atau Sapi Bikang dari ayat 114 sampai ayat 117. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abdi nyalindung diri ka Allah tina godaan syaiton anu dilaknat. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Lahum fid dunya khizyu wa lahum fil akhirati adzabun adzim. Jeung taya deui anu leuwih zalim batan jalma-jalma anu ngahalangan kasing saha anu nyebut-nyebut asma Allah di masjid-masjidna. Jeung jalma-jalma anu ikhtiar pikeun ngaruntuhkeun masjid-masjidna. Maranehna teu asup ka masjid anging bari dibarung ku kasieun. Nyapikeun maranehna kahinaan di dunya jeung pikeun maranehna siksaan anu kacida bangetna di akhirat. Walillahil musyrifu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Jeung kagungan Allah wetan jeung kulon. Najan ka mana maraneh nyang hareup nya di dinya kiblatna karidho Allah. Saestuna Allah maha jembar rahmatna jeung maha uninga. Wa qalu takhadzallahu waladan subhanah ballahu ma fis samawati wal ardh kullun lahu faisun. Kullun lahu qanitun. Jeung maranehna nyarita Allah kagungan putra maha suci anjeunna. Malahnya Allah anu kagungan saniskara anu aya di langit katut di bumi
anu sakumna tunduk-tunduk ka mantena. Badi'us samawati wal ardh wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Anjeunna anu ngayugakeun langit katut bumi tanpa conto. Jeung upama anjeunna ngarsakeun hiji perkara, anjeunna cukup ku ngadawuh jadi, jeleg weh jadi. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir.